Rabbana Karim, Masya Allah. Iyalah usina muludan. Anak sing bener. Ketika anak bodoh, paeh ibu jeung bapana. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Cek Kanjeng Nabi sing sabe jalmana urang mana bae anakna bodoh bari teu ku guru teu nyaho usolli teu nyaho rukun wudu teu nyaho rukun iman teu nyaho rukun Islam. Ketika anak berbuat dosa, anakna judi, anakna main, anakna maling, anakna ngabohong, anakna nipu, anakna ngagarong, anakna zina, anakna minum-minuman, karena kullu dzambin amilahu alaih, maka dosana ngalir ka indung bapana tiap menit. Anak jariah dosa ka indung bapa nu aya di dalam kubur. Wal iyadu billah. Masyaallah. Rabbana Karim. Assalatu wassalamu Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumis sa'at. Amma ba'du, wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alanallah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyikum fa insyaallah min afdalil qurbat wa lita'uda ilaikumul barakat. Walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwasalam mugia dilimpahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para sepuh, para pinesepuh saumumna kiai-kiai nu halala dirungi ieu urang daroakeun mudah-mudahan para kiai, para sepuh, para guru-guru urang sing para ranjang yuswa nu barokah. Bil khusus akhina al mukarram kiai anu nembe pisan masihan wejangan Kiai Rian anu kupribados dipika hormat tur dimulyakeun, aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan sipil militer TNI Polri, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaranana kudu simkuring dipika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua kampung nang
Mudah-mudahan pamuda pamudi sakampung Babakan sing dijadikan pamuda pamudi nu saleh tur salehah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang mieling kelahiran Nabi urang Nabi Muhammad anu Rasul teh dilahirkeunana bulan Rabiul Awal tanggal 12 dinten Senin. Numantak urang kudu muludan lantaran urang mah hirup jalma loba poho. Kangjeng Nabi mah ka umat teh tara poho samenit-menit acan. Sehingga Kangjeng Rasul pala hadirin tiap dinten nu dipikirkeun umat. Bahkan hiji waktos Rasul kantos nangis ditaros ku sahabat, punten Rasul anjeun kunaon nangis meningan kukuk sedih. Kaula sahabat inget ka umat kaula, kaula rindu ka umat kaula. Cek sahabat rindu ka umat pan Rasul tiap dinten tepang jeung kami salat berjamaah jeung kami kadang tuang sareng kami perang angkat sareng kami napet rindu ka umat. Cek Rasul sanes anjeun ma ashabi, anjeun ma sahabat kami. Terus saha Rasul nu dirindukeun ku anjeun umat kaula nu mana teu panggih jeung kaula tapi anut ka kaula, teu panggih jeung kaula tapi ngagungkeun ka kaula, teu panggih jeung kaula tapi neruskeun ajaran kaula, tepanggih jeung kaula tapi make jeung nurut tumut karena perintah-perintah kaula. Mudah-mudahan urang sadaya. Ya Allah ya Rabbal. Maka kusabab sakitu dina peuting ieu urang Babakan ngayakeun tasakuran, tasakur muludan. Tujuanana teu aya jabi jeung teu aya sanes, hayang diingetkeun ku Kangjengna. Dan Nabi macan pernah poho ka urang teh pala hadirin samenit-menit acan. Maka kusabab sakitu muga-muga tasakuranana urang Babakan ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah. Jabat kudu tasakuran kiai kan tenan kedah tasakur. Maka cek ulama wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kas sujudi. Bisa hasil pelaksanaan syukuran dengan rupa-rupa warna-warni ibadah kas sujudi seperti ku salat sunnah. Bisi urang dieu duit teu gableg, pakaya teu boga, tambah rada koret saeutik. Misalkeun hayang ngayakeun muludan atos we salat sunnah. Kieu niatna. Ya Allah, abdi bade salat sunnah tujuan ngagungkeun maulid Rasul kami. Kumaha usallina usolli sunnatal mutlaqi. Rakaataini Allahu akbar. Hasil sabala rakaat kiai ulah loba-loba 1000 rakaat. Udang beka kajeger. Ai di sapaatan hayang aya salat sunnahna teu beuki nya kumaha tadina. Kangjeng Rasul mah ngabelaan urang ieu. Asa ay yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Rasul mah hayang ngaraih pangkat maqaman mahmuda demi untuk umat. Tiap penting Rasul salat sunnah sampean anak nepikeun ka bareu. Ngabelaan saha? Ngabelaan beungeut nu kararieu. Nu darareugeur. Masya Allah, iyalah Kangjeng Rasul. Pala hadirin laju kumaha tu kiai jak ulama cek ibu-ibu jeung bapak-bapak. Ulama penyakit ramat, asem ur, koles, ditambah dengan dul. Bisa teu sejen aya keneh kongsian cek ulama wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kasyam. Bisa hasil pelaksanaan syukur, terutama syukur maulid dengan rupa-rupa warna-warni ibadah kasyam
ku puasa sunnah. Makana kiai baheula mah ararapi. Para hadirin, ketika datang tanggal hiji Rabiul Awal alias bulan Mulud, kiai baheula mah jeung santri-santrina para ruasa masih ayeuna berlaku di antarana di Kadukawong. Para hadirin, tetap puasana hizib zaman eta mah nomor 2 nomor 3 ternyata jeroana nama ngadidik takzim ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana lamun teu boga duit hayang ngayakeun muludan geus bae puasa sunnah kitu. Balik ke dia runding jeung salaki, Pak urang puasa sunnah yuk demi muludan. Oh hayu siap ke salakina, hiji aing puasa niat naon ngaranna ngagugeun ka Nabi, 2 aing niat puasa ngirit. Pan mantep beta 2 tah 3 kumaha ceuk ibu-ibu jeung bapak-bapak kiai jak ulama penyakit emah kudu aya kejoan beta beuteung. Mun eueuh kejo buras, mun eueuh buras gegemblong, mun eueuh gegemblong lalemper, mun eueuh lalemper gegetuk. Jak ulama cenah ieu ngerempek bae beuteung masyaallah cekayani. Cekayaninya. Kumaha eta? Lamun puasa urang ngerempek bae aya keneh. Aya wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kat tilawah. Bisa hasil pelaksanaan syukur ka Gusti Allah terutama syukur maulid kat tilawah seperti urang maca Quran. Malah hadirin, niat muludan maca Quran be atos. Makana anak-anak urang ibu titah balarisa malaca Quran. Pesantren kentah hadiah kasih salam tadi ke Kiai Haji Bahru tah kadinya atawa seueur dirangkas Bitung pala hadirin wal hadirat kaputra almarhum Kiai Busro kasaha deui teh seueur pasantren qiraat atawa ka Pandeglang ka Kadumerak ka Ciliang atawa ka Serang seueur mantak anak-anak orang titah balalajar malaca Quran. Naon sababna? Nang engke jaga maot ditanya ku malaikat wa ma imamuka, saha imam anjeun? Moal bisa jawab wal Qur'anu imami, ali Qur'ana tilok dibaca mah. Maka ku sabab sakitu wayahna anak urang isuk-isuk sakola SD tos dohor coba gertak titah paksa perdih anak supaya sekolah madrasah. Sabab kuari madrasah para langkrut indung bapana hadirin wal hadirat enta kenceng. Masya Allah Ustadz manungguan mimiti murid ayah 40 sampai nya sakaopatan. Iya sekolah madrasah kuat hararan teu dikencengkeun ku indung bapana. Tadi dibacakeun ta ku Kiai lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa harus dengan ilmu agama supaya kuat batina jeung keimanana ka Allah Subhanahu wa taala ialah melalui ilmu agama. Kunaon urang sok berat sabelah urang babakan. Ulah sok berat sabelah. Ari sekolah SD kuat dianterkeun sae kiai sae orang tua sayang anak. Ceng sarapan heula bisa asup angin. Bagus, bagus karunya ka anak. Wih, basapatuna ge teu meunang nu belel. Sarung kakina kudu nu bagus. Dasina digosok. Dasina, Masya Allah, laju ieuna limit di sisiran make minyak letik. Kuat herang alabatan hembody. Masya Allah para hadirin, bagus bagus diantarkan saya orang tua sayang anak Pak Bu uihkeun dijemput saya kudu tanggung jawab ke putra mah bener gitu bagus. Tapi kunaon loba madrasah sekolah SD matas nage nu mahal buku nage 10 karena kelas 1 ge. Masya Allah ulah sadak dia nu kieu ye geus degekeun beulanan. Gas, ngomong ulah seri bebas. Ngomong tenanan, seri bebas. Sok. Masya Allah, tapi nek sekolah madrasah peci kuat berem doang kulit tando. Buku hiji geus lecit. Ya Allah, suku boro-boro ku make sepatu, make sendal henteu. Mending geus haut eta sukuna dikerok ngebul ala-ala bonteng kuan.
Masya Allah, Rabbana Karim. Ari ngomong ibu hayang boga anak soleh, ari ngomong hayang ayah anak, ayah akhlakan. Para jamaah sadaya, mahadil ghawabah, kebodohan macam apa yang anda turunkan kepada anak cucu anda? Kebodohan seperti iya anu dibikin ku ibu jeung ku bapak, ka anak-anak ibu jeung anak bapak. Anak hayang jadi bidan, sukses, sukses, bagus, orang tua sayang anak. Anak hayang jadi dokter, sukses, sukses. Anak hayang jadi pengusaha, sukses, sukses, bagus, bagus, cita-cita mulia. Para hadirin, anak hayang jadi pejabat, anak hayang jadi DPR, anak hayang jadi anu dan lain sebagainya, jadi insinyur, jadi arsitek dan lain sebagainya. Hebat, hebat, sukses, sukses, bagus, bagus. Kunaon rukun wudu teh nyaho, kunaon rukun salat teh nyaho, kunaon rukun iman teh nyaho. Ngabradag budak SMA teh nyaho rukun iman, boro-boro rukun wudu. Mahadil ghawabah, kebodohan macam apa seperti ini? Enggak, namun ibu jeung bapak ngarasa kolot nu gagal. Ulah diturunkan deui kebodohan ka anak. Semet urang bae. Rabbana Karim, Masya Allah. Iyalah eusina muludan. Anak sing bener. Ketika anak bodoh, paeh ibu jeung bapana. Man taraka waladahu jahilan, kana kullu dzambin amilahu alaihi. Cekang jeung Nabi sing sabe jalmana urang mana bae anakna bodoh bari teu daek ku guru teu nyaho usolli teu nyaho rukun wudu teu nyaho rukun iman teu nyaho rukun Islam. Ketika anak berbuat dosa, anakna judi, anakna main, anakna maling, anakna ngabohong, anakna nipu, anakna ngagarong, anakna zina, anakna minum-minuman, karena kullu dzambin amilahu alaih, maka dosana ngalir ka indung bapana tiap menit. Anak jariah dosa ka indung bapa nu aya di dalam kubur. Wal iyadu billah. Masyaallah. Rabbana Karim. Sakar. Ya lebah dia bu. Nek naros kuring ka urang babakan. Lamun di dieu aya nu maot, ieu urang dieu loba nu ka masjid, loba nu ka mushola, apa loba nu ka kuburan? Atuh aja teu beku ge nyalakeun. Hararese eta bab nyalakeun. Ulah sairu-iruna bae tanya ka ustad, kumaha usolina? Sabab ulama lain cenah lain beda ya kaya ieu. Ama ieu ngaren teh nu nyolakeun. Masyaallah kula cicing deh kieu. Pan kieu usolina nyolatkeun mah. Usolli ala hadzal mayyiti lamun lalaki. Mun awewe cicing ibu mah jatuh nyolatkeun ieu nya. Salaki teteh panosok ge. Usolli ala hadhil mayyitati lamun awew nu ngeunaheun mah kieu usolli ala man shalla alaihil imamu. Urang anut ka imam. Rek mayit lalaki, rek mayit awewe mangga. Usolli ala man shalla alaihil imam. Aya deui nu kieu usolli ala hadhil janazah. Lamun hadhil janazah eta mayitna kudu di jero urung dedes. Lamun usolli ala hadhil jinazah mayitna ngagoler. Tuh beda kan? Tadi cek ieu kudu ngaji. Usolli ala hadhil janazah mayitna di jero pasaran. Usolli ala hadhil jinazah mayitna ngagoler. Misalkan nyolatkeun di payun. Itu pangkeun mena kasur atau dina samak. Atur nuhun. Usum halodo cai terus aing tagih bae meureun. Atur nuhun, atur nuhun. Nah, benar sih. Masya Allah para hadirin. Eta kayak ini kurang ngarendeng. Ieu mah lain jalan beda. Mang, Masya Allah. Ngarendeng kula cicing baik ya. Kita doa usolli. Eta manehna tampil usolina. Sanggeus imam teh langsung. Coba enak usolli fardhu dhuhri. Astagfirullah. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Adaan ma'mun Allahu akbar. Cekula daekeun gelut ieu. Sebab katoto gaya rukuan cicing bae mah aku pula tunggu teh husuk ada yang geus eta bae kesrek doang jadi aing kagoda ku sia cicing bae laju pula ngabedaskeun
usalli ala hadzal mayyiti cekula arba'at takbirah fardal kifayah makmuman lillahi Allah par randok bebenah eureun kieu mane pan urang maroka takbir ka hiji maca naon maca Fatihah maena mah Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira ngadenge kula kitu rabbi arab nah cek kula dia eureun dia tungtungna kula kita husuk ngadengkeun saya bae takbir kedua Allahu akbar coba cek kula rek maca naon sih hayangnya mana larang udah unyem betul gue tadi dia bedas Allah akbar kabiro batur maca Fatihah dia Allah akbar kabiro taya para hadirin ulah dianggap enteng bapak-bapak bisican bisa tanyakan ke ustaz takbir kedua maca salawat Ibrahimiyah takbir katilu Allah maghfir lahu bahwa Allah maghfir laha menawewe tanya ai banci mah tanya kumaha poe eta Masya Allah iya bab nyalatkan Masya Allah hadirin takbir katilu Allah maghfir lahu takbir kaopat Allah la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka wabarakatuh salat mayit mah lamun salat biasa mah ulah teu sunah maka wabarakatuh di salat biasa mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lamun salat biasa lamun salat mayit mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh imam ngadoa urang ngaminan langsung di alam kaibata saduna hadil janazah biduna khair cair dibuka 5.000 hutang Samsung kebungkus baru cenah aing urak kumaha ieu geus kieu cenah cek santri ripuh aing mah cenah pan santri kuari mah kitu lamun diajak ngariung eta kayane ku kiai nah haresek tapi lamun diajak nyalatkeun memeh kiai geus datang ti ulah maneh balik nyalatkeun mangge aki-aki jaya calon ini asalnya mau lewat 3 poe dah cenah goblok batu geus dicirian awas ya man mantap mamang syukur ke Allah dijadikan santri ya lain kita jadi kiai kiai para hadirin wal hadirat punten henteu setiap santri jakal jadi kiai sebab kami kita niatan jadi kiai mantap cekuru kula awas ceng mah sagala kudu make niat aceng mah santren ya awas ulah sieun teu jadi nanaon ulah nganiatan gitu jadi nanaon aceng mas santren ulah nganiatan jadi nanaon atau saya ngaji balik ke imah di pondok ulah sieun teu jadi nana mas santren ulah nganiatan jadi nanaon balik di pondok ulah sieun teu jadi geus datang ka imah mamang nuk jadi tukang maca seh bae mamang nuk ngawarung bae geus boga ilmu mah gitu artinya ndek tukang ngajarah pun baik mana ih kok mau kuari ngajarakeun gak apa jelema kuari para rodok masyaallah maka papa lamun teu bisa jarah ya mun teu bisa jarah kadang-kadang kita jarah kalau baheula datang ka kuburan anak incu mina tukang di bawah nu para rodok mah masyaallah datang bring ka dinya assalamualaikum pak kolot cakur iya anak inju di bawah kabeh hampurannya celok ade warurip hampura makolot hampurannya masya Allah beor kembang diaurkeun urang kumaha cenah makolot cara lagu kumaha tadina boro-boro kumaca Fatihah boro-boro assalamualaikum eta masya Allah ieu nu bararodo zaman baheula kos kitu para hadirin geus makolot sakibenya atau kami cenah mau kebak-kebak jadi pudul pare can dipoe segala cenah aduh ieu kebo cenah can diaditkeun segala ampura makolotnya ieu doa kabeh ku makolot anak kenjula ieu nu hiji lah ieu di S3 manehna alhamdulillah geus lulus bari gawe di percetakan di Cilegon horeng nyetak patah nu hiji deui mah cenah S sarjana hukum kamari ge balik di penjara geus dihukum paling kotok badan
Ampura makolotnya, yuk assalamualaikum, balik deui, ulah kitu zarah. Mun bapak jeung ibu hayang zarah teu bisa, mun zarah teu bisa ya, nges panggil Ustaz Mora atawa santri anu bisa zarah, mantap mamang kudu bisa. Sebab mamang ketika datang ke imah dengekeun mang, lain kita baca Fathul Muin, lain kita baca komo Fathul Wahab ka ditu. Dititah ngimaman ka hiji. Mata Qur'ana sing bener. Ulah darapon. Bising ke nu panjang dipendekkeun, nu pendek dipanjangkeun. Pan ngaroba mana? Nah iya, mata kudu belajar qiraat mah. Sabab Imamuna Syafi'i radhiyallahu an itu ngaji qiraat heula. Mata penting ngaji qiraat ulah dianggap lalawara oleh hadirin wal hadirat. Nah iya Bu ya Bu Pak ya datang tak Imam Ustaz Mora, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka odi yang saka kak itu ya pemajikan teh odah ada anak milu si ode ayo cenah ka main naon tad izin sebenarnya pada ngomong cenah atuh lesin izin beunang hayang jarah oh kamana kama kokin dungkula jeung bapak kula oh atuh mangga badriyati wali baitul fatih cara tak kiai lamun mbungulikeun anak atawa dulur urang cokot ku urang lamun mbungulikeun keneh ibu boga anak parawan kawinkeun ka santri hidup santri saja pae kawin santri mah imam masya Allah kadang ya Allah Rabbi kadang cek ancek inu kieu neng ayeuna mah keur penting hadiran muludan di babakan masya Allah aya maca Quran meuning ngeunang mama kabita aya moga minantu tara eta pan kakak dia kabeh pan ulu marondok ke mah bisi paeh lah kabeh bisi paeh lamun ngajikeun ning dia bae kawin ka santri neng naek masya Allah kumaha cek anakna Mbung mak santri mah surem masa depan murah angel cenah mak kamu gak duit angel kamu gak duit tapi teh kamu gak anak bu ulah nala sampingna dia adalah semprotanana jadi kerap dilawan bener teman masya Allah geus waya anak ibu atunya isuk-isuk sekolah es tos dohor madras tipe-ting tak belajar maca Quran kedai kana ibuna ngalah ka saha atuh untuk indung bapana bila aku ngalah ka RT mau ngalah anak-anak teteh euy bener tah tah wayana ibunya anak tah geus lamun urang hayang syukuran puasa ngrebek beuteung salat sunah encok maca Quran kumaha aja kakak bisa nak kulhu doang atuh kulhu bae kumpulkeun anak pemajikan minantu anak kabeh incu 42 anak 12 tambah minantuna tuh bukan masalah 100 deh kurang Masya Allah kumpul dak jaga penting kurang hadiran Ki Jamal kurang duit teu boga jangan geus urang kamari ngayakeun muludan jeung masyarakat nah urang paling muludan keluarga siap urang maca Quran bae teu kudu hadorot langsung bae kieu niat muludan maca Qul mulai gerak udah enak kayaknya enak itu ke enak wayah suruh syukru bi anwa'il ibadah katilawah iya kumaha cenah kiai nya kula teu bisa maca Quran nah cokot ka opat wayah suruh syukru bi anwa'il ibadah kas-shadaqah ya bisa hasil tasakur terutama tasakur maulid dengan rupa-rupi warna-warni ibadah kas-shadaqah seperti ku ngalobakeun soda iya nu digedekeun ku ulama Banten sodako mantap muludan kudu nu garede
ulah nu leutik paladirin naon sababna Pak Bu lamun kuari muludan leutik sodakona engke kaditu ngaleutikan anak incu urang mantap kudu gunakan sedekah mah untuk mulut mah ulah nu kudu nunggu ala kahati kurang lamun sholat sunnah ganjaranna jeung urang doang lamun puasa ganjaranna jeung urang doang lamun urang maca Quran ganjaranna jeung urang doang nu senang urang tapi lamun sedekah Masya Allah panitia nu ngayakeun bunga masyarakat ngondang tetangga nu dibere leuwih bunga Masya Allah menang barak alhamdulillah kan awas ngahadiran muludanana hiji ulah karena kiaina dua ulah karena berkat lamun ibu jeung bapak ngahadiran maulidan karena berkat maka derajat ibu jeung derajat bapak dipayuneun Allah hanya sagede berkat naudzubillahi min dzalik gitu ulah karena berkat menang berkat alhamdulillah teu menang ge sabodo amat nek naon tuh berkat ieu paladirin paladirat ulah terlalu diributkan masalah berkat mah menang berkat alhamdulillah andai kata masyarakat ini nyen berkat 1000 nu hadir 2000 misalkan Masya Allah tah aya nu kabage anu teu enggeus ulah kadieu-kadieu pala hadirin wal hadir jeung insyaallah urang mah kabeh masyarakat sadar kabehan ge da urang hadir muludan teh lain karena berkat tapi cinta ka Kangjeng Nabi tak kitu sedekah digedekeun ku urang dina maulid ieu nu digedekeun ku ulama Banten tah eta nyenangkeun batur idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah ngasupkeun hiji pangbubunga ka jalma mukmin Bu ya Allah eta ganjarana leuwih gede tinimbang 60 tahun ibadah sunnah ibu masak ibu nyieun pais nyieun artina naon bugis nyieun ager ya Allah masak lauk emas endog diberkatkeun dibikeun urang aya nu mawa berkat alhamdulillah atoh nu dibere leuwih atoh ieu geus dinangkeun batur mantap berekeun sedekah muludan bejana jelema muludan madarat pun jelema cenah geus muludan mariskin atuh kapok doang tapi alhamdulillah sehingga para ibu hadirin wal hadirat tamukan ku ibu jeung ku bapak ya kudu diperkenceng ya para hadirin dina bab sedekah mulut ya ketika sedekah dibikeun seret baik cai maupun kue maupun berkat dibikeun ku panitia urang nampak 7 neraka ngacerit ka Allah jeung neraka kieu ya Rob idzan li bis sujudi syukron laka qad takta wahidan min ummati Muhammad wa ana astahi an u'adzibahu Rabbana karim itu neraka ngerti tuh Bang santri ngerti naon oh sudah buat baik kumaha nanti oke wallahu alam bisawab kita tunggu geus ditutup jadi ngajikeun geus ngaji diteun dan kiaina nu maja santrina nyoret bari molor alhamdulillah mondok 7 tahun untuk pegugna naon alhamdulillah mah ya jing ya cek Gusti neraka cek eta neraka ka Gusti Allah ya Allah Gusti idzan li bisujudi idinan abdi Gusti nek sujud ka anjeun cek Allah rek naon anjeun sujud ka kami cek Allah syukron laka kami nek syukuran ka anjeun ya Allah kunaon qad takta wahidan min ummati Muhammad sebab Gusti geus ngamerdekakeun hiji umat Muhammad tina siksa kaula Masya Allah wa ana astahyi an u'adziba umat Muhammad abdi isin cek neraka kaula isin Gusti rek nyiksa umat Muhammad teu kawawa isin lamun lain taat ka Gusti jeung tugas ti Gusti kaula embung nyiksa umat Muhammad
tapi poe iya Gusti geus ngamerdekakeun umat Muhammad. Masya Allah lantaran manehna geus ngalaksanakeun sedekah muludanana. Lamun di kampung Babakan ayat 700 masyarakat, andai kata 1000 masyarakat poe ieu diperdekakeun ku Allah 1000 orang. Ya Rabbal tuh mata digedekeun ulama Banten bab sedekah dina muludan. Amang kakak itu kaseran kabaros. Urang mah sakieu asapangna. Masya Allah. Ketika jelema bunga, para hadirin, dengan lahirnya Rasul, bangga atau syukur ke Allah. Tapi udah dalam syukuran ya ke Allah. Rasul geus diutus ke alam dunia, bahkan alhamdulillah urang dijadikan umat Rasul, alhamdulillah tersyukuran. Masya Allah para jamaah sadayana. Ya, ketika bunga jelema Rasul dilahirkan, apa kata Rasul? Man fariha bina farihna bihi. Sahajal ma'anu atoh kain Rasulullah. Aing diutus ku Allah ke alam dunia atoh tasakur ka Gusti Allah dengan warna-warna ibadah farihna bihi, maka aing bakal atoh ka eta jelema. Lamun jelema geus diatohan ku Kangjeng Nabi jaminan surgana Allah. Aya mantap kudu nu gede. Tuh baheula aya paman Kangjeng Rasul ngaranna Abul Uzza. Lamun ngomongkeun Abul Uzza, bapak ibu pasti teu nyaho sangaranna. Siapa Abul Uzza? Nah, ngaran gagahna Abu Lahab. Kakak ingat Abu Lahab mah paman Kangjeng Rasul tapi teu asup Islam. Kumaha eta? Ketika Siti Aminah keur ngandung Rasul, eta ki Abu Lahab boga amat ngaranna Thuwaibah. Cek Abu Lahab kieu Thuwaibah jaga Aminah. Eta teh pemajikan Abdullah. Abdullah eta adi aing. Ya, jaga ku anjeun. Eta Aminah. Laju engke urus bisi hayang naon. Engke bila mana ngajuru aing bejaan cek Abu Lahab. Itu kafir Abu Lahab. Rabbana Karim. Begitu dijaga ku Thuwaibah hiji waktu teras Rasul lahir kancang cerita dinten sen kubaila subhi Rasul lahirna bade sakedik deui ka waktu subuh. Masya Allah para hadirin. Begitu lahir Kangjeng Rasul eta Thuwaibah langsung berangkat ke Abu Lahab. Abu Lahab kabeh doang. Abu Lahab aya naon Thuwaibah dia gogorowokan cek urang teh mah. Aminah lahir. Eta Abu Lahab ngadenge Aminah lahir. Anakna lalaki mana kasep mun sahabat cek Abu Lahab deuleu menit saang kieu sugan teh geus isuk horeng jam 4 keneh. Rasul lahir pacang kabeh. Urang Mekah kabeh kaluar. Budak aya bentang, aya bulan deuleu di Aminah. Masya Allah, aya matahari di Aminah. Rabbana Karim, Abu Lahab atoh. Ketika Rasul lahir, dijingkrakan Abu Lahab sehingga cek Abu Lahab, "Wei Thuwaibah, detik ieu jam ieu kumaneh ku Abah diperdekakeun, kumaneh lain amat deui." Kualit baheula aya keneh amat, aya nama terus daya. Amat ya jelema budak belian ngan beunang dipake ku Sayyidna. Kitu benang sakumaha dialap suka sokos kumaha pamajikan kan kuari mah teu aya eta atoh sangaranna Abu Lahab teh merdekakeun amat. Masya Allah senilai berapa itu amat mun kuari ngamerdekakeun amat senilai 1 onta. Sabaraha onta hargana kuari 80 juta kurang lebih. Masya Allah hadirin tuh bunga waktu perdekakeun amatna senilai 80 juta mata bisa urang Babakan muludan. Hadirin wal hadirat, andai kata beak 80 juta karak satahap jeung Abu Lahab. San ayana naonna ulah sok sohor. Masya Allah. Kumaha eta? Langsung itu borosot ditimang ku akina. Abdul Muthalib. Shalla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Abdul Muthalib ataheun alhamdulillahilladzi a'tani
hadzal ghulama thayyibal ardani. Abu Thalib bunga, Abu Lahab bunga, padahal eta Abu Lahab mah kafir Quraisy. Masya Allah, kancang cerita paeh Abu Lahab entah masuk Islam kaimpikeun ku adina Sayyidina Abbas. Cek Sayyidina Abbas tak paman Rasulullah kan eta masuk Islam. Cenah kumaha Lahab kumaha ieu ku di alam kubur. Aing nobas aing mah disiksa aing mah Masya Allah dicapan ku Allah kena Qurannya tabbat yada abi lahabiu. Masya Allah Rabbana karim eta cek Abu Lahab aing mah bas disiksa ngan aing diringankeun ku Gusti Allah tiap-tiap malam Senin aing eta diangkat siksaan ku Allah. Aing gitu bahkan mancar tina jempol aing cai sehingga disedot ku aing cek Abu Lahab. Eta ganjaran naon? Cicing cek ieu keur ngomongkeun ieu ulah sok gampang ngomongna. Ieu keur cerita serius maneh. Ieu keur ngomongkeun duriyah Rasul. Ieu keur ngomongkeun riwayat Rasul. Begitu gitu cek Abu Lahab Sayyidina Abbas. Aing gitu ganjaran naon eta? Gara-gara nama aing Abbas Muhammad lahir aing akoh. Kakarak Abu Lahab kafir bolong-bolong apa dilahirkan Rasulullah diangkat ku Allah saminggu sekali. Malah hadirin dina siksa Rabbana karim diperdekakan ku Allah apalagi orang ya umat Rasul belang-belang ke Islam goblok-goblok ke Islam tolol-tolol ke belang-belang sok sholat belang-belang ke sok sodako geblek-geblek ke orang masuk maca salawat geblek-geblek ke orang masuk zikir sok maca Quran. Masya Allah sakit Abu Lahab hadirin bunga dilahirkan Rasulullah diangkat ku Allah komo urang bunga dilahirkan Rasulullah muga-muga kabeh diselamatkeun ya Rabbal amin. Coba bulan mulu nambah rumah kabeh kiai tukang ceramah serak seorang eta kayane ampun ieu pun ieu kertadusan milik mah mang santri nya engke mamang bisa jadi tukang dakwah teruskeun. Nanti nak pulang nak kawiri bae, tukang kiai sembur karena nak gitu. Pan kiai kebagi-bagi, ayah kiai tandur, ayah kiai sembur, ayah kiai nutur, gitu, ayah kiai ngalantur deh. Mana kiai tandur atau eta alif jabar abe jabar bakuru urang ilam anal awamila magaan sorokan urang eta kana kiai tandur, urang bisa maca kitab, urang boga ilmu ti kiai tandur. Awas ulah sok ngaleutik kiai urang guru urang eja-ejahan di mana? Di baheula teh urang di imah. Mentang-mentang orang geus bisa baca kitab guru urang ngajar alif-alifan eueuh takdim jeung eueuh sopan aya hiji riwayat paladri eta kiai maotna dina riwayat aya hiji alim pinter tapi begitu manehna di alam kubur para jamaah sadaya kena siksa ti Allah. Benar sebabna lantaran sombong kudu jadi guru guruna alif-alifan magaan eja-ejahan tuh akhirnya bedegong peda geus lancar maca kitab aya ka guru teh anu eta poho pan urang nyawa alif teh guru nu eta leres kitu. Masya Allah para hadirin wal hadirat euy bararunga kabeh tanggal hiji mulut mah bulan mulut bunga yaitu tukang ceramah serah ori serah kuring teh ye jatah dosa bini mamang jadwal teh ieu teh lain keur ngomong sosoreun naudzubillah muga-muga ulah jadi laraen ka kula hasantukum bil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana karim ieu teh jadwal teh kada 84 kuring teh jadwal teh masih kena 64 jadwal teh baju bae pada ibu-ibu mah mana teuing cenah naon mana teuing cenah numpukna naon numpuk berkat ngebadeg tuh di mah berkat mah baju bae pan lain pikiran anak mana teuing geus lain tuh kayane nikah mah jurig duit ieu eta mikirna kalinya bae kan cenah mana teuing atuh cenah saputing sok itu kali 8 coba bebe
Terus komo atuh urang hadirin ku atuh anak Kangjeng Nabi lahir Masya Allah kabeh araratot deuleu tukang ojek sampai kapegat rantena bulan mulut bulan balik ke pasar can main balik deui urang balik deui urang balik deui sampai kapegat rantena deuleu padagang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi bener cek kiai surana panjang eta kula bulan Safar negeri samping mang ka pasar Rau Kasat Rahman Masya Allah negeri samping ya biasa lah bulan mulut cek pamajikan baranja naon mi ih dekulunan atuh itu negeri samping ayo udah berangkat eta terus cek pamajikan antara kami yuk atau emas aing udah lihat kena hulu aliwatan eta endong tukang endong boleh numpuk endong sekolah kah Cina ini telur banyak amat stok Pak Haji kan mulutan bentar lagi bulan mulut iya Pak Haji lah bentar lagi mau Pak Haji maulid Nabi Muhammad mulutan Nabi Muhammad nyaho dia kan Nabi Ain kata syaitan berkah mulutan Pak Haji Masya Allah sagala eta singkong berkah mulut Pak Haji saya beli rumah beli mobil bangsa dia itu beli eta ka Cina dan tukang sarimi nonton laris beak pabrik sarimi beak Masya Allah kan berkat kuali mencampur iya anaknya cerita hayang nahar cek indungna engke tungguan jeung bapak dia kuali keur ngariung muludan tungguan buka beta kayak ceramah sakeudeu da lapar anakna genep angke wewe hayang nahar lapar tungguan balik bapana jam 12 penting asik diudangkeun apa tantang menang belokat udangkeun ayo udang langsung besi beungeut ka anakna genep panjang majikan tujuan hukum bakok barang dibuka beas jeung sarimi usina berkat terima campur Masya Allah Bu Pak coba eta dalam padagang cilok laris cos deh pan cilok eta aja dicolok cos deh mana yang nyolokan cilok menurut penting nak tilok meren enggak ini tilok lelo lagi ngomong pulang namun cilok aja dicol cos deh jadi dalam pedagang bakso sibuk men ceroti saus jeung kecap Masya Allah dulu pedagang tahu tanya tuh dulu pedagang naon pasreng pedagang cimol bulan mulut laris nu aya muludan dogang manehna pernah kula nanya ke tukang bakso man kumaha bakso mamang dagang laris Pak Haji biasanya kula jeung 1 kilo dari bakso mah kula beak 3 kilo alhamdulillah bihun soalnya ieu teh berapa aja bulan mulut jauh cek kula benar cenah Pak Haji mau bisa mulut sampai bisa tahun Pak Haji tukang bakso mantap awas ya tukang bakso jeung tukang cilok mun hayang berkah yang disapatan jaga di kiamat mun bisa mah gratiskeun baksona sakali-kali iya jeung cilok nah demi muludan aing cinta ka Nabi cilok gratis bakso gratis lamun tukang cilok tukang bakso gratiskeun jeung muludan insya Allah dia panggilan ka surga jeung murobak beneran terpercaya Mang paeh dia tidak pernah ada kiai bohong kagak apa ngan lamun di surga udah dagang bakso saos di ditu mah kecap teh jam sabaraha ya dicain jeung tisu terus ya kayak nih enggak lah kayak nih kumaha urusannya udah terus terbuka ya terus aduh ya wani nambahan lah ya gimana ngurunan jeung haresa di pentana ieu kukula kacir lo pakai nu can lunas ya nu teu mayar ge aya sampai kuarit masyarakat begitu dipenta assalamualaikum ibu kudu ngadukung kasalah ibu sebab naon ieu nu kudu semangat kana muludan ibu-ibu sebab nu ngangkat derajat ibu-ibu teh Kangjeng Nabi ya Allah sampai keterangan al jannatu tahta aqdamil ummahat
surga ada di telapak kaki ibu. Tante ku kanjeng Rasul yang kata raja rahmatan lil alamin. Ya Allah, kudu gitu ibu kudu semangat kana muludan. Begitu minta panitia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayeuna panitia, geus rapat, kamari penting, muludan. Jangan menang Jamal, pan isin berarti isin. Kakak anak mana moal? Cek salakina tenang. Kakak boga milik ya, merek 500.000 alhamdulillah. Cek pamajikan anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tadi saya tak? Panitia mah muludan. Bapak merek tuh? Merek. Seberapa? 500.000. Masa Allah udah terbuka milik mana panen. Masa Allah ulah letik ilsin. Pak urang yang disapatan ku nabi engke mah bisi mulut hareup teu panggil deui. Masa Allah. Kan dia panitia. Tanda kita mere yo. Bapak seberapa merena? 100.000. Ditambahan. 1,5 juta. Alhamdulillah. Cek panitia cocok ya. Eta pamajikan ngajak ka surga begitu ngaranna. Ulah dicandung begitu mah Pak. Bager kayaknya kan ulah. Kumaha kieu? Ieu mah kadang-kadang kieu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, 50 Oh, siap. Atuh kakak ditulis sabaraha? Atuh kakak teh dina tulisanna jadi 2 juta. Tenang boga milik. 2,5 juta. Alhamdulillah. Jual pamajikan. Cek majikan ayeuna. Jadi panitia cenah nagih muludan. Lah coba mere, atuh mere mah sabaraha? 2,5 juta gede amat. Hayang ka alam. Ulah sok gede laga, hayang ka al. Lagi sabaraha atuh cenah mah? Muludan mah lobanena 40.000 memang. Eta pamajikan nu kitu kudu disekep ka kulkas. Renge atuh kabina-bina cenah hayang disapatan ku nabi wayah suruh syukru bi anwa'il ibadah ka sedekah. Moga-moga sedekah kecil besar urang babakan jaga di poe kiamat ditampi ku Rasulullah. Ditampi ku Gusti Allah. Nyababkeun menang rahmat Allah. Asup ka surgana Allah ku sahabat Rasul. Amin ya rabbal. Geus tujuan muludan nu kahiji syukuran. 2 tujuan maulid ieu. Litajdidil iman. Kanggo nganyar-nganyar ka iman. Masya Allah para hadirin sebab keimanan orang mah kadang-kadang bertambah kadang-kadang berkurang. Sugan ngadengar riwayat Nabi mah sebab cek Ibnu Hajar kieu wa'lam anna sima'a qissati maulidin nabiyil karim min a'dhamil qurbat. Sebab saknyana ngadengekeun riwayat kisah-kisah Kanjeng Nabi teh itu min a'dhamil qurbat. Itu para hadirin wal hadirat termasuk ibadah nu paling gede. Nah sebabna engke urang tertarik. Rabbana Karim. Kangjeng Rasul mata di segala umat sehingga Kangjeng Rasul bade wafat, Rasul bade pupus para hadirin wal hadirat ketika Rasul dicabut nyawa sehingga sampai kana tuhur cek Rasulullah stop Israel, stop Jibril, aya naon junjunan cek malaikat Israel. Masya Allah bejakeun ka Gusti Allah umat kula salamet henteu jaga di akhirat. Umat teh bae dipikirkeun. Ieu banget nu kieu deui bae. Masya Allah. Eta berangkat teh malaikat Jibril ka Gusti Allah. Gusti, ayeuna cenah Jibril cek Gusti Allah. Kakasih anjeun Muhammad naros ayeuna. Cenah ge umatna salametan teu jaga di akhirat. Cek Allah, bedakan Jibril ka Muhammad. Salamet kitu umat manehna mah kabeh cek Gusti Allah. Bebeja deui malaikat Jibril. Kumaha Jibril cek Kanjeng Rasul, insyaallah Muhammad umat anjeunna kabeh bakal salamet di akhirat. Terus dicabut nyawa diteruskan terus ke Israel. Begitu diteruskan dugi kana pusar stop cek Rasulullah. Aya naon deui junjunan ieu nyeri amat dicabut nyawa cek Rasulullah. Masya Allah sampai malaikat Jibril paladirin pangarana maliheukeun pamenteuna ku embung ningali pamenteun Rasul dicabut nyawa.
Masya Allah. Cek Kanjeng Rasul, wahai Israel, lalaunan atuh nyabut nyawa teh nyeri amat. Cek malaikat Israel, Muhammad junjunan kekasih kami, ieu teh cabutan nyawa teh can dibikeun ku kaula ka makhluk Allah nu sejen berikut ka para anbiya wal mursalin. Ieu paling lembut cabutan nyawa kan ka anjeun doang. Apa kata Rasulullah? Wahai Israel, limpahkeun kabeh nyerina cabutan nyawa ka kaula supaya engke jaga umat kaula mah ulah ngarasakeun deui nyerina dicabut nyawa. Cukup kaula nu nanggung nyerina cabutan nyawa. Nek deugel keneh ka Rasul, nek badung keneh bae ka Rasul, nek nurut keneh bae ka Rasul, nek teu ngadenge bae ka Rasul. Kurang kumaha Kanjeng Nabi? Ulah umat kaula mah teu bari ibadah, umat kaula mah arifis kaimananana, umat kaula mah teu barokah ilmu. Maka nyerina cabutan nyawa cukup kaula bae nu ngarasakeun. Ulah umat kaula mah masyaallah. Rabbana karim. Barang datang kana kuseur. Bacakeun ke Gusti Allah. Salamet tamual umat kaula. Eta Israil berangkat jeung Jibril berangkat deui. Anu deui Jibril cenah ge Muhammad nyarios umat salamet moal. Bejakeun salamet kitu. Dongkap deui Jibril. Muhammad umat anjeun bakal salamet kabeh. Teruskan begitu terakhir. Masya Allah. Ih, ditikoro. Bejakan deui Jibril ka Gusti Allah. Umat kaula salamet moal di akhirat. Masya Allah. Bebeja di Jibril, ayeuna cek Allah. Cenah di umat salamet moal di akhirat. Bejakeun ka Muhammad, kunci surga ku aing dibikeun. Bahkan surga diharamkan ka umat-umat tu sejen sehingga umat Muhammad kabeh asup ka surga. Innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Perjuangan saya tak. Atunya jeung saha? Jeung urang kabeh di negara reugeuh kieu mata ke wayahna eta kana muludan sing gariat sing semangat wayahna maca sholawatna rada lobaan wayahna jeung tatangga sing alalakut. Rasul lain hayang dibalas, Rasul hanya minta ka umat hiji doang. Apa kata Rasulullah? Wahai umat, aing teu hayang dibales, aing teu hayang dikukumakeun ku anjeun, tapi aing minta hiji be cek Rasulullah, jaga di akhirat dari ya ulah ngisin-ngisin aing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan sakitu Rasul mentana ka urang, ulah ngisin-ngisin aing di hadapan Allah. Kurang kumaha menta naon dibere, ieu itu dibere, kunci surga dibikeun. Rabbana karim, masih degel keneh ka Rasul, nek badung keneh bae, nek degel keneh bae, nek ngalunjak keneh bae ka Rasul. Rabbana karim, Allahumma hdina, ruddana maraddan jamila. Ya Allah, kembalikan kemuliaan ka umat Muhammad, khususnya kampung Babakan ya Allah, jeung para jamaah ya Allah, anu hadir ka dieu ya Allah, ruddana maraddan jamila. Mudah-mudahan berkah maulid Rasul ya Allah. Kami sadaya menang kemuliaan ku berkahna Rasul ya Allah, sehingga urang sadaya dihampura dosa, tetepkeun iman Islam, dipanjangkeun umur anu barokah, anak sing saleh tur salehah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 11:30 lewat 10 menit atuh geus ngaji sadar sakieu cukup, sakieu setengan ieu nya. Payahna sing ngalakukeun jeung tetangga, aku jeung paduluran, mushola geus berjamaah, lajeng ngaji saminggu sakali ulah tinggal dan sakitu. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dulu kami atur aku salaman dulunya cekap kieu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.